Pak Ustad. Anang Haji Mayung asaku bengal-bengal teuing masjid dikunci arek batu rek ngimamana oge. Aduh luka kumaha ieu teh. Subhanallah. Keun ada bakatna, Kang. Wiyo salah urang Tuh makan. bisa. Kieu mah atuh. Lan. Asaku Ya, bengal-bengal teuing beda ieu mah jeung lain. Kang, keun wiyo keun ada bakatna. Pak Haji mah supaya kituna nya naon atuh masalahna tadina aya naon. Ai di dieu mah di lingkungan luka kumaha eta teh da kitu di jelemana geuningan. Kang. Oh, ayeuna mah kocapkeun kieu ieu kajak-kajakan arek ditutup. Ayeuna mah atuh luka kumaha. Ya, Make tiasa kitunya, Kang. henteu, henteu. Hae, tapi sebenarnya mah Terus sanes. Yo abi mah ari masalah aja kon ditutup kitu mah jadi penasaran naon masalahna mah kita. henteu. Sanes sae sebenarnya mah eta. Hancur akan tadi pada ditutup. Kumaha kita segitu, Kang. Henteu lah henteu. Sok aneh Kang mah. Oh kieu sarasana mah. Wah, bade jakat segala dijualaan. Wah, tang sae nawa Keke punten. Kan namanya surah Kang moal jakat cenah naon atuh make ditutup kumaha. Ayeuna mah pokona mah tang saena we lo cogok di hidupkeun pada di jalan pokona kang jakat. Nuhun. Sama jadi tiasa kitu tadi suruh Kang mau ditutup jakat moal jakat Pak Haji. Ya. Naon? Bieu ngaku goreng aing. Naon sia bieu ngaku goreng aing diuk? Sing sok kumaha? Jakat teh cenah Haji Mayung mah jakat teh kumaha? Ngomongkeun deui sok. Wah, bade di eta Lain gitu lain nu kitu. Tadi mah lain. Ka Ustad. Sawana teh jeung Ustad. Ngomong naon bieu masalah jakat. Henteu nya, Pak Ustad. Maruk teh didengekeun ku aing eta kalakuan nepi ka kitu sia degul. Make jeung ngagoreng Haji Mayung. Lu mah lamun Haji Mayung nyarenteng, eksan nahan. Mal sanggup sia teh. Henteu nya, Pak Ustad nya. Nyalah. Geus Sae nya, Pak Ustad. ti mimiti ayeuna sia degul entong ngarepkeun hayang narima jakat ti aing. Teu hayang aing. Ustad deui, waing aing. Adeureureunkeun ku aing imaman, dieureunkeun ku aing imamana oge. Kesopan situ make tajud situ boga alak sitara raja TV. Ruda sia mah hirup teh. Geus, awas sia degul. Ngalewat ka imah aing, dipertal ku aing mah sia. Tuh, atuh naon teh harus pasana we Pak Haji atuh. Abi ge jarakan kalah ka imbas we. Nah, Teu. ieu urusanna lamun akang unggul ieu proyek abi kalau moal ka eta meureunana atuh kumaha ngan eta abi teh. Meureunana tuh abi. Ka imbas we kumaha abdi ayeuna mau dititah ngimaman. Di moal meunang amplop udah ke lebaran abi kumaha. Kang kudu tanggung jawab akang teh. Abi mah tadi kita ilu-iluun nya. Akang mah yeuh mah kumaha aduh Gusti pamajikan kali kelahiran urang menang amplop tuh si Haji eta masuk telenges. Kumaha tanggung jawab ka abi. Pokona. Dieu. Ieu. Aya riungan ayeuna teh. Pi amplopna kumaha lamun abi teu dititah sok. Pokona mah wayahna abi mah ayeuna mah. Yeuh abi mah mung ari kieu carana mah Gusti. Eta teh proyek abi hiji-hijina. Abi makan tuh usaha tenang terang engkang di geuning. Kumaha kan nyengek aya nu maot. Kumaha lamun abi teh dititah tawil. Pokona wayahna tanggung jawab akang teh. Kang, yeuh. Abi teh anu hilang. Naon? Coba nying tahlilan gua poe deui. Kumaha eta proyek abi 2 petik deui. Lumayan eta teh Kang. 80.000 nek kumaha abi mah sama serbako meureunna. Wayahna tanggung jawab nying mah nya. Tanggung jawab gara-gara Kang abi jadi kieu. Segala leungit tanggung jawab Kang.